Hudang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, teu sarua jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul, gulang guling awak wungkul, nu kitu goreng ka batur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babita ya bedana, kana salat lalawara, tinggal kalawan dihaja. Tilu nu beteungna kembung, eusina ku sanehurung, bongan kana zakat embung, di akhirat nakaduhung. Ari anu kaopatna, geuting ngocor ti bahamna, nu kitu teh akibatna, teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna, jalma gorowong beheungna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. Tujuh jalma teu letahan, nyarina teu kaubaran, kana bener teu nyaksian, hanteu sieun ku Pangeran. Dalam panuju jungkiran, parji Nabi jilna nahan, kana zina dilakonan, hanteu sieun ku Pangeran. Salapanu banget hideung, ari beteung kembung pisan, eusina kun sanehurung, harta yatim digugulung. 10 Sapunika
corob jeung lerva nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka. Sebelas jalma sihungan ari beteng kembung pisan nu kitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan. Ari ka-12 cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlak